Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Singkuring Muhammad Senjikri di kelas 12 IPA 2. Singkuring di dia arek menyelesaikan tugas bahasa Sunda nyaita membacakan biantara. Judulnya Kanakalan Budak Kora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimiti hayu urang sasarangan panjatkan puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pikeun berkah dan kurniana sehingga orang sadayana bisa berkumpul di acara ieu dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin sadayana, orang terang terang sareng sadar kumaha fenomena kenakalan budak ngora di sekitaran orang. Sabaraha contohna nyaeta geus wauh kana rokok jeung narkoba ti leuletik. Anu mitina saukur nyobaan lila-lila jadi kecanduan. Sebenarnya masalah anu menyebabkan karena kelam budak ngora nyaeta salahna kolotna tidak cara ngadidik. Kolotna eueuh waktu ngontrol anakna karena sibuk karena pagaweana. Saponeuna bisa ngenalkeun kolotna karena aya faktor lain nu menyebabkeun kenakalan budak nyaeta faktor lingkunganna jeung pergaulanna. Rek sarasna aya deui seueur conto kenakalan budak ngora nu salah di lingkungan urang. Salah contona nyaeta tawuran antar murid, geng motor, nginum jeung judi. Hal-hal eta hanya menyebabkeun karugian ka diri urang sorangan. Mendingan ganti ku hal-hal positif nu mendapat manfaat ka diri urang sorangan, ka kolot sareng ka bangsa. Rencangan sadayana ti ayeuna urang kudu pilih kasih kana babaturan, kana teu aya kolot nu hayang anakna kalakuanna goreng. Sumawona ragrag kana tingkah lakuna. Mudah-mudahan naon nu kuring parantos sampaikeun pirwaris umur ngora ieu aya manfaatna bagi urang sadayana, khususna dina memilih hubungan. Hampunten upami kalepatan nyarios, nuhun kana paparantosna. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.